Jalan Gang Al-Barokah anu ayana di Desa Hegarmana, Kecamatan Mungbulang, Kabupaten Garut. Jalan ieu teh anu ngabungkeun ti Kampung Barujati. Ya Kampung Barujati ka Gang Paledang, tapi ieu teh Kampung Paledang. Tah, ieu teh jalan teh nanyak pisan. Abdi teh di dieu teh sok capek. Tah, eta jalan anu pendek teh nanyak pisan. Leur. Aduh. Tah, ieu Gang Paledang. Capek guys. Capek. Adan. Nembe adan. Terus deh.